Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Masih kena nerangkeun makna la ilaha illallah anu aya di tengah di tengah nyaeta hancana wa qala ba'duhum inna kalimata la ilaha illallah wa qala sareng parantos ngadawu sa'abaduhum sapalihna ulama kabeh anu mana ngadawuhna kieu inna kalimata la ilaha illallah sanyana kalimah la ilaha illallah teh eta isna asyara ayat 12 itu la dua ilah tilu opat ha itu 5 genep 7 8 salapan 10 11 12 tadak tekandinya 1 2 3 4 5 genep 7 8 salapan 10 11 12 huruf fala jurma mangka misti pala jurma mangka misti teu meunang teu. Jadi maknana pala jurma aya pala buddha tegasna teu meunang teu annahu sanyana kalakuan wajaba wajib biha ku eta kalimat la ilaha illallah teh naon isnata asrota 12 paridatan kafarduan. Jadi kalimat la ilaha illallah ayat 12 huruf anu jadi simbol anu jadi isyarat bahwa jelema anu geus ngagem anu geus ngucapkeun kalimat la ilaha illallah kudu sanggup teu meunang teu pasti kudu naon kudu ngalaksanakeun 12 kafarduan teh jadi isyarat jelema anu ngucapkeun kalimat la ilaha illallah nyaeta kudu ngalakonan 12 kafarduan. Nu 12 kafarduan ieu teh nyaeta anu sittatun dhahiratun wa sittatun batinatun. Anu genep mah kafarduan anu dhahir anu genep deui ieu kafarduan teh kafarduan anu batin tegasna bangsa hate pagawean hate kafarduan hate kawajiban hate nu genep kawajiban kafarduan dhahir kudu daek wudu kudu daek adus kudu bebersih tina najis atawa gagantina wudu adus kudu tayamum kudu daek tayamum. Wassalatu kaduana nyaeta kawajiban kafarduan anu dhahir teh salat. Jadi jelema anu geus ngucapkeun la ilaha illallah mah pasti
pasti daek salat. Pokoknya nyata salat fardu. Pokoknya salat fardu. Nyada naon sesuatu oge wudu oge atau adus oge. Da jelema anu daek wudu jelema daek adus mah da katuna teh daek salat gitu. Taraya jelema ayeuna mun teu wudu we wungkul getol batal wudu deui batal wudu ai salat tara can manggih can manggih. Justru ayeuna mun teu umum namakan ayeuna mun teu wudu teh karana dek ngalakonan kafarduan kawajiban anu ayeuna minimal opat teh. Hiji di mana-mana rek salat. Kadua justru ngatak ieu wudu teh karana rek tawaf. Katilu nyata karana erek nyabak mashaf Quran. Kaopat karana erek mawa mashaf. Henteu sakanjang-kanjang ayeuna mun teu wudu. Kaduana nyata kudu sia, kudu daek ayeuna mun teu salat. La ilaha illallah. Katiluna nyata jelema anu geus ngucapkeun kalimat la ilaha illallah teh wa zakatu kudu daek ngaluarkeun zakat di mana geus aya pijakateunana anu genep rupa teh rek zakat tatanen rek zakat emas rek zakat perak rek zakat ingon hewan hewan ayeuna mun tama ternak erek ayeuna zakat rikaj erek zakat ma'din ya urang mah karek zakat fitrah meureunnan kitu rek zakat ayeuna fitrah zakat fitrah. Jadi di mana-mana boga harta teh ya harta teh harta zakawiyun malun zakawiyun aya anu hubungan jeung kewajiban zakat aya namun tama aya anu henteu hubungan jeung kewajiban zakat. Harta teh mun urang boga duit ieu teh duit anu wajib di zakatan atau anu teu wajib di zakatan gitu. Lamun orang boga emas ieu emas teh emas anu wajib di zakatan atau teu wajib di zakatan. Lamun boga perak nya kitu. Jadi mikiranna teh lamun boga harta banda lamun boga dunya teh masalah aya namun teu meureus ku boga dunya na loba dunya nya teh mikir teh aing teh boga kewajiban ngaluarkeun boga harta ieu teh atawa henteu gitu. Lamun ayeuna boga sawah lega lain masalah ayeuna enjoy kunaon ku loba parena aing ieu loba pare wajib zakat atawa henteu gitu. Nya kitu deui ayeuna mun tama lamun ieu urang usaha dagang ai dagang aing pantarki wajib ngaluarkeun zakat atawa henteu kitu. Mun ayeuna mun tama dagang bisnis model kieu kuring kudu ngaluarkeun zakat atawa henteu tak kitu itu geus ayeuna mun tama dibahas kabehanana oge dina ni ayat tujuan geus dibahas. Tak tinggal ayeuna mun tananyakeun ka diri urang di mana-mana urang boga harta banda eta. Wa saumu kaofatna nyaeta jelema anu geus ngucapkeun kalimat la ilaha illallah teh boga kawajiban puasa. Nu dimaksud puasa di dieu nyaeta puasa Ramadan. Dan maksud di dieu nyaeta puasa Ramadan. Nah, sebab salian ti puasa Ramadan mah walaupun ayeuna mun tama aya wajib oge wajibna wajib aridi. Lain wajib ayeuna mun tama lain wajib anu pokok lain wajib anu pokok wajibna wajib aridi. Seperti mana seperti ayeuna mun puasa kiparat meureun we ngalakukeun pelanggaran
atawa ayeuna mun tama saperti puasa nadar meureun we bongan wani-wani nganadarkeun walaupun puasa eta puasa wajib tapi wajibna lain wajib anu asli anu pokok tapi wajibna wajib aridi lain wajib asalna nu wajib asalna nyaeta puasa Ramadan wal hajju anu kalimana jelema anu geus ngucapkeun kalimat la ilaha illallah teh nyaeta boga kawajiban ngalaksanakeun ibadah haji tapi ibadah haji mah kawajibanana teh nu tadi teh inistato lamun naon asistato lamun kawasa teh lamun geus mampu teh lamun kawasa teh kaduga sagalana wasa sagalana adapun ayeuna mun tamaatan kawasa lain teu sah itu kawasa teh lain teu sah teu wajib lamun ayeuna teu kawasa tuluy ayeuna maksakeun alus ngan lamun ayeuna mun tamarek maksakeun ulah esok ngalibatkeun ngamadaratkeun batur ulah rek ngamadaratkeun batur kumaha ngamadarat batur teh aya dita ayeuna mun tamah hayang ka Mekah cing ayeuna mun teu menta ka dieu sok ayeuna mun teu menta sanu kuring ayeuna ka Mekah atawa ayeuna dina kitabna Syusunya mah nyata anu ayeuna mun teu jelema maksakeun teh ini ka Mekah tuluy tatawakalan kumaha tatawakal teh wae teh kalae ka pangeran ari datang ka ditu jajalu ngemis-ngemis teu saimbang antara ayeuna mun teu manfaatna haji jeung madaratna teu saimbang lamun ayeuna teu mampu tuluy maksakeun teu ngalibatkeun ngamadaratkeun batur alus anu aya baheula ayeuna mun tamaya dongeng aya dongeng naon saking katarikna saking kapeletna ku Mekah ku Madinah duka taun sabaraha tah da teu ngalaman aing mah deuk nekat pokona mah deuk make sepeda hayang ka Mekah duka taun sabaraha da eta teh ayeuna dongeng tapi nyaat eta mah ayeuna mun teu mangabos we jadi nutur ka mana we teu nyaho namanya ayeuna mun teu manya boro-boro ayeuna jalur ka Mekah atau jalur ka Malang urang ayeuna mun teu mah teu apal walaupun ayeuna mun teu mah saya GPS naon ayeuna di HP teh kamu hari teh mah ayeuna saking kapeletna eta teh justru leuwih halus asal naon asal teu ngawadaratkeun ka batur teu nyusahkeun batur halus baik ayeuna mun teu urang dudeng ieu mah aya bakat tingkunya lain hayang ka puji lain hayang ka tanggar nyaan kapeletna ku Ka'bah nyaan kapeletna ku junjunan saking ayeuna mun teu mah hayang ka Mekah tuluy ayeuna mun teu leumpang nu tumurkeun inung suku teu naon asal naon ulah ngamadaratkeun maneh ulah ngamadaratkeun batur gitu ulah ayeuna mun terjadi nyata matak madarat ruksak awah tuluy ayeuna mun tang ruksak batur lamun geus kawasa mah henteu kudu ayeuna nungguan hayang ka Mekah teu kudu make nungguan purun jeung teu make nungguan engke teu acan niat engke teu acan maksad eta ayeuna mun teh bahasa-bahasa orang bodoh bahasa-bahasa ayeuna jelema awam di mana-mana manehanana dititah ka Mekah bari ayeuna mun teu geus ongkosna nyata abdi teh teu acan hoyong pikir ku urang ayeuna mun teh eta
ari ibadah haji teh hiji ibadah anu kudu nuan hayang teu dasar jajaran kene salat syahadat apa tadi oge geus dibaca rukun Islam teh salat zakat puasa munggah haji kitu lima lamun aya namun tama urang kana salat sok nungguan hayang atau teu nungguan hayang teu nungguan hayang jadi hartina rek hayang rek teu hayang anggar salat mah kudu da kewajiban nah ari kana ibadah haji aya keneh bahasa teu acan hoyong gitu berarti salah kena salat kayak gitu meureun geura salat nya teu acan hayang atuh moal hayang-hayang ada kana ibadah haji sok aya nungguan aya namun teu moal hoyong kana ibadah gede seungseureikeun lamun nyebut kitu ngan karana meureun ari dina ibadah haji mah nya teu aya namun takabehanana jelema mampu sehingga aya bahasa kitu teh enjoy jika biasa-biasa aya mana nungguan ayeuna hayang naon bedana keur nu mampu mah kana salat lamun segaya namun tekana salat hayang teu hayang kudu wae da kewajiban da kana ibadah haji oge keur anu mampu mah teu kudu make nungguan hayang teu kudu make nungguan puru malah aya namun taya bahasa teu acan niat sagala rek niat teu niat da eta mah kewajiban keur anu mampu mah wal jihadu kagenepna jelema anu geus ngucapkeun kalimat la ilaha illallah teh eta isyarat simbol kudu daek jihad di mana-mana nyata diparentahkeun jihad. Jihad ayeuna mun tama ieu nyaeta henteu sagampang kieu sautak saeutik. Jihad ayeuna mun tama jihad fisabilillah kudu aya aturan main, kudu aya instruksi, kudu aya instruksi pemerintah, kudu aya instruksi imam. Teu meunang ayeuna mun teu perorangan. Aya aturanana, aya aturan jihad. Tah genep jelema anu geus ngucapkeun kalimat la ilaha illallah genep kewajiban siap. Di mana-mana ayeuna mun tama aya kemampuan nyaeta wajib aya namun tama ieu teh nya aya anu disaratan lamun mampu nu genep ieu teh aya nyaeta anu teu disaratan mampu. Mana aya namun tadi saratan mampu zakat di mana-mana geus mampu aya namun teu zakat hartina boga zakataneun nu teu dagang tuluy dititah aya namun teu ngaluarkeun zakat dagang naon da aya namun teu boga zakataneunana anu henteu boga tatanen tuluy ayeuna ngaluarkeun dipaksa kudu ngaluarkeun zakat tatanen naon zakataneunana. Jadi di mana-mana bawa zakataneunana. Puasa oge aya. Ibadah aya namun tamanu syarat geuning wa itaqatun geuning. Jadi kewajiban jelema Islam wajib puasa Ramadan lamun kuat, berarti lamun teu kuat teu wajib. Jihad aya haji aya syarat ini istata'a lamun aya kemampuan. Jihad aya syarat lamun mampu aya pengkor ngariweuh-riweuhkeun batur gitu. Teu aya pengkor. Nah, ari ibadah salat. Ibadah anu teu disyaratkeun nyaeta kudu naon? Kudu aya namun teu mampu. Hartina nyaeta dina kaayaan kumaha bae jelema Islam wajib ngalakonan salat. Jadi batasna madama aqluhu sabitan. Salat mah madama aqluhu sabitan, sapanjang akal normal, sapanjang akalna sehat, kajeun kaayaan kumaha, kajeun kaayaan ngajeng jehe,
itu bisa lepas kewajiban salat. Beda jeung zakat, beda jeung puasa, beda jeung ibadah haji, beda jeung jihad. Jadi batasna teh madama aku sabitan sapanjang ayeuna nyambung keneh mah akalna katkeun geus ngajengjehe matak tiningkeun cek talaran umpama teu kuat nangtung kudu bari diuk bae atawa barinya gigir atawa barina karak pama geus ripuh pisan geuring kacida ari salat teu meunang tinggal eta kudu kikiceupan bae nyieun ruku nyieun sujud upama geus ripuh pisan geuring kacida kudu salat sajeroning ati bae kitu saking ayeuna geus teu kuat kucap kiceup inget keneh mah ingat keneh sing geus teu bisa uget-ugetan acan geus teu walakaya ngaran-ngaran aya keneh mah nyambung ati can lepas kewajiban salat. Salat ayeuna mun tama kitu matak di dieu ge nya teu perlu urang ayeuna mun tadi pariksa di kalangan masyarakat umum keur nyaho terutama keluarga ya. Daya teh pangna ayeuna mun teu sok menang disebut-sebut teh ieu ka ayeuna kebodohan teh kan. Begitu ayeuna tama garing di ruang ieu teh. Tas netepan teh acan uyos cenah da digentosan ku pitja. Eta uyos ayeuna mun teh masyaallah. Eta ayeuna salah fatal. Salah ayeuna batal. Jadi ayeuna mun tama pidyah teu bisa ngagantian kana kaparuan salat. Hartina salat teu bisa nyaeta dialihkeun dipindahkeun kana pidyah. Teu bisa. Matak ayeuna mun tama geuningan ku sabab teu bisa digantian ku pidyah dina Fathul Muin. Man mata fa'alaihi sholatun fala kodoa wala fidyata saning jelema anu maot sementara manehna tinggalun sholat artinya nyaeta boga kewajiban sholat anu pernah tinggalun fala kodoa teu aya kewajiban kodo teu wala fidyata daya kewajiban fidyah berarti eta fidyah teh lain sama sekali keur ngagugurkeun kewajiban salat lain ngan di mana-mana boga kewajiban salat anu tinggalkeun alus selomna lamun dipidyahan aya wajib mah teu alus lamun dibijan malah ayeuna mun tama qada mah bid'ah acan ngan alus lamun daek mah pangodoankeun gitu ngan wajiban teu ayeuna fidyah ayeuna mun tama salat anu wajib nah kaya mun tama ari salat mah hartina hiji ibadah anu teu berbau materi. So pikiran. Jadi ibadah salat mah anu sama sekali anu teu berbau materi. Beda jeung ibadah ayeuna mun tamanu saja. Zakat aya berbau materi. Nya aya eta geuningan aya teu boga beas mah teu. Kamari ayeuna zakat fitrah oge. Berkaitan jeung materi. Sok ayeuna mun utama saum. Dina saum aya anu kamari teh aya ayeuna mun tadi mana-mana teu puasa aya anu wajib qada sarta fidyah. Malah ayeuna mun tadi mana-mana teu puasa aya anu wajib fidyah wungkur. Ai fidyah teh kunaon? Aku makanan pokok biasa. Berarti puasa oge hiji ibadah anu aya berbau naon. Jadi sewaktu-waktu awewe ayeuna mun teu kamari keur hamil tuluy ayeuna mun tama dina bulan Ramadan tuluy ngabatalkeun puasa Ramadan karana dasarna pangkarunyakeun ka budak ke bulan Syawal teh pan kunaon qada jeung fidyah teh pan materi
awe anu keur nyusuan teu aya ngabatalkeun puasa Ramadana karena dasarna karunya apang karunyakeun ka budak dibere susu bari bisa jadi matak bisi matak ayeuna mentret jeung sajabana ya begitu bulan Syawal kaditu wajib qada sarana cenah pijah teh materi tuluy ayeuna mun teu ibadah haji eta urang ge ayeuna mun teu berbau materi malori naon hati kana teu ngalatahun gitu. Oh iya tah ayeuna mun teh matak ayeuna mun teh urang tepi ka ayeuna tiba barege ngan saukur hayangna hungkul teh keur ayeuna boro-boro anu teu boga teu mampu di zaman-zaman ayeuna mah. Nu mampu wae, nu loba duit wae, kudu nungguan sabaraha antrianana, kudu dina puluhan tahun, 17 sampai 18 tahun. Nu boga wae komo boga mah berarti jelas ibadah namun tama haji berbau-bau materi jihad kan teu boga bekal mah kewajiban jihad lain kudu boga bekal sok ibadah salat aduh nu mawi abdi teh aya namun tama sanes teh hayang ieu teh teu gaduh sarungna teu kokona gitu tegaduh kopeah namun kita saneta yang abdi teu tegaduh sarung lamun salat aya namun tadi calana sah teu calanana nutupan aurat sah gitu lamun salat aya namun tadi kopeah sah teu sah asal ulah aya namun teu sujud nah kahalangan aya namun teu jeung aya namun sajabahna tuluy ayeuna mun talamun teh mah salat tuluy make kaos sangsang sah salatna nah asal nutupna ayeuna aurat sah ayeuna nutupna aurat nah ayeuna mun teu hubungan jeung sarung nah hubungan jeung koko nah hubungan jeung gamis nah tuluy ayeuna mun tapi kaki sanes kunaon da abdi teh teu gaduh ayeuna mun teh acuk sahalai-halaiatan lamun jelema ayeuna mun teh teu boga baju teu boga cahana sahalai-halaiatan wajib teu salat wajib teu salat nya wajib apaan ayeuna nutupan aurat teh lamun kawas lamun boga nutupan auratna lain anggar ayeuna contoh atulah heuda sanes teh hayang abdi teh salat teh da teu aya caina ka wudu lamun jelema ayeuna mun teh mah teu boga cai keur wudu wajib salat atan teu anggar wajib da atuh da ayeuna mun teh meusing pindah kana tayamum oge da taneuhna ge eueuh kitu da taneuhna ge eueuh andai kata lamun jelema ayeuna Islam cai eueuh tuluy ayeuna tanah eueuh keur tayamum wajib salat teu harusna wajib sok beakeun ayeuna sok beakeun alasan ayeuna keur ayeuna teu salat sok beakeun abdi mun mau ieu teh ayeuna mun teh keur hariweuh malah ayeuna mun teh naon nya atuh keur hariweuh teh aya hariweuh hajat kitu teu pati eta abdi teh teu da ayeuna mun teh miet teh keur perjalanan ari mobil da ayeuna mun atur dah teu bisa dieureunkeun teu model ayeuna mun teh mobil ayeuna mun teh sorangan teu da sabenerna mah ayeuna mah teh anu kitu teh kumaha beratna urang ada sanyana meureunana olok ongkos meureunana kitu nya olok ongkos ya lamun orang ayeuna berat kana salat mah teh dia ayeuna tanggung abi mah ayeuna kempa ayeuna mun teh ongkos Jakarta ayeuna lamun ka ditu teu kaburu ka Jakarta andai kata teu kaburu atawa ayeuna teh ulah eta kan ada teh aya bab jama kitu atawa ieu ayeuna nu teu bisa dijama kitu matak naon ayeuna mun teh di tengah jalan ayeuna mun teh mah eureun ngan sok lebar ku ongkos atuh datos ongkos Jakarta atuh meureun kudu ngamodal di eta lain tuh bisa sebenarnya mah bisa wae asal gitu atuh dapat ngomong iet mun teh mah teu liren ala nah da aya namun teh mah ieu kendaraan geus desa kumaha urang we eureun ayeuna mun teh mah eureun mana kana kareta api sakitu gitu sebenarnya mah jeung ayeuna mun teh mah kana urang salat teh nya kudu ngalaman heula ka Mekah
kan aya-ayana kalawan kama-kama jadi teu jadi jipen lamun salat dina keusik teh di urang mah kudu salat teh di mah kudu musala di Mekah Allahu akbar Allahu akbar dek make tilam dek teu make tilam aya we ayeuna mun takardus daluang ayeuna diamparkeun eueuh ayeuna mun teh badakul ayeuna mun teh salat dina taneuh teu make sajadah teu make ribet kudu make neangan musala sagala. Nah kakara geus rajo kitu apaan ayeuna mun teh na salat teh anya aya ayeuna mun teh masalah salat ayat salat ayat salat kudu di kamar aya ge kudu dina tempat anu suci nah aya teh naon suci gitu aya teh coba aya naon teh jadi salat mah hiji ibadah anu henteu berbau-bau nyaeta materi jeung ayeuna moal teu mampu moal teu kawasa sehingga cenah dina kitab naon pode dina kitab Nihayatul Jan dina kitab Nihayatul Jan lamun aya jelema rek ayeuna ulama rek wali gitu tuluy ayeuna berpendapat berfatwa aya hiji alasan anu meunang ngagugurkeun kana kewajiban salat mangka halal darahna mangka hak upayahan anu ayeuna fatwa kitu saking eueuh anu ngameunangkeun nyaeta kana ninggalkeun salat saking eueuh da eta oge sare jeung poho oge lain meunang ninggalkeun salat sabenerna mah meunang ngaluarkeun nyaeta tina waktu kitu lain meunang ninggalkeun salat aya sare ayeuna mun lamun geus sudang teh bebas wae kitu nu tinggal lain gitu ngan ayeuna mun teh salat anu kuduna jero waktu teu doraka dikaluarkeun tina waktuna ku sabab sare lamun ayeuna mun teh poho lain hartina di mana-mana geus ahkeun bae da ayeuna mun tadi poho salat tohor ayeuna geus asar geus lain teu doraka ngaluarkeun salat tohor tina waktuna dilakonan dina waktu asar jeung kadituna gitu nah lamun luar ti alasan eta mah doraka gitu kedua alasan teh lain aya teh ayeuna mun teh ngagugurkeun kana kewajiban salat eta mah teu ngan pedah dikaluarkeun tina waktuna disebut udur-udur salat teh lain meunang ayeuna mun teh aja ninggalkeun salat aya tuh jadi salat eta hiji kewajiban anu sama sakali teu aya berbau materi jeung aya salat mah dina situasi kondisi apapun teu aya anu ngameunangkeun ayeuna mun ninggalkeun salat atawa anu ngameunangkeun ngaluarkeun nyaeta tina ayeuna mun kecuali nyaeta dina ayeuna mun tamah hiji dina dua udur nyata poho jeung sare teh kadua nyata dina nyaba kadua ayeuna dina nyaba salian ayeuna dina eta sok ayeuna mun dina perang aya wewenang ayeuna ngajama salat kitu meunang ayeuna ngajama salat ku sabab perang gitu aya teh da kitu eueuh nya eueuh berarti saking wajibna macam urang aduh ieu mangkaning keur gawat-gawatna keur genting-gentingna sugan ayeuna mun tame keur genting kieu mah kayaknya jamaah we ayeuna teh da keur genting teu najan ayeuna keur situasi perang papukat pupuk ayeuna mun tabak bak dar laun ayeuna mah gitu ingat tah nyata kewajiban anu genep ieu urang kalimat la ilaha illallah daek kudu daek ayeuna mun ma'adus daek salat daek kenjaka daek puasa Ramadan geus boga ongkosna geus mampu sagalana
daek ayeuna idit ka Mekah ngalaksanakeun ibadah haji umroh tuluy di mana-mana instruksi pemerintah kudu jihad keluar ulah ayeuna mun tengper ulah lebar ayeuna ku nyawa ulah tieun pae wa amal batinatu jeung anapun ari anu jero tegasna kewajiban hate ma anu geus ngucapkeun kalimat la ilaha illallah teh boga kewajiban anu genep nu genep anu bangsa hate nyaeta tawakkul hiji kewajiban tawakal sabenerna mah berat keneh pagawean hate jeung pagawean ayeuna mun tadahir teh salat mah ya namun tamanya kurang ayeuna diajar hese-hese oge bisa dirarabah bisa dilebah gitu ayeuna mah teh ikhlas hiji da teh anggeus-anggeus tapi ka ayeuna oge hayu dibulak-balik sulam taufik tarikna geus apal kewajiban ayeuna ikhlas teh lain ayeuna mun teh ka ayeuna geus sukses teh ikhlas teh aca aya salat malumat lah wudu ayeuna mun nyata niat tuduna kieu tuluy kadua nguna kudu ngubah beungeut hese-hese ge aya namun teh masakan dua kali ge ngubah beungeut kedua latah gitu geus aya namun teh kitu diajar geus kelar aya namun teh basa kali dua kali oge nah tuluy aya namun teh mangumah leungeun duanana praktekeun peragakeun bisa we kitu tele aya namun teh salat teh niat teh takbiratul ihram praktekeun peragakeun tapi ari ayeuna husum apa ari husum tah husum teh pagawean hate kana ayeuna mun taat teh tawakal kaduana nyaeta takwid sumrah diri ka Allah Subhanahu wa taala sumrah diri ka Allah kahayang leuwih tinu boga teh saeutik ayeuna jelema geuning ayeuna tapi naon cuek atuh lamun lain di akhirateun mah da di alasan teh dunya naon keur ayeuna ngalah akhirat keur ngudag akhirat ning ayeuna dunya mah nyata manfaat akhir deg ini pak neangan jadi lain naon lain wah mungkin nyaeta dunya lain tujuan ayeuna mun anu pokona mah nyaeta akhirat ngan moal pati maksimal menang keuntungan di akhirat lamun henteu boga ya jadi sawarena anu maksimal keuntungan ayeuna mun tama di akhirat engke teh sebahagiana ngalibatkeun naon ngalibatkeun dunya peke ge rasa kaya namun tama urang hayang ayeuna mun tama sedekah aya sedekah ayeuna mun tama di antarana kudu ku harta sanaja aya hakikatna mah kul ma'ruf sadaqatun ngaran-ngaran ayeuna kahadean rek naon rek ayeuna mun tama harta rek naon rek tanaga rek naon rek ayeuna peluang rek solusi merek kabatur rek ayeuna mun tatalangkan pikiran batu rek ku ilmu rek doa pun eta teh sedekah cuman ayeuna pan ayeuna mun teh mah eta sedekah teh nyata ku tegan batur bisa jariah cenah kitu urang berarti naon tuluy ayeuna mun teh boga bisa ikut andil gitu bisa ikut andil tuluy ayeuna mun teh batur ayeuna arina aya bolak-balik urang mah boro-boro ayeuna umroh tuluy haji oge anu ayeuna saha umur sakali di tinggaleuh atuh kitu tuh nu tinggaleuh tuluy boga dunya mah haji yenit usum umroh yenit usum ayeuna teu katinggalan ada ayeuna tak kudu niatan kitu aya ning ya
Apa kira? Ayang-ayang namun sama masalah kebahagiaan di akhirat, pan hubul akhirat, hakikatna. Kagenep nyaeta jelema anu geus ngucapkeun kalimat la ilaha illallah teh boga kawajiban tobat. Take ditarifan hijina naon ari tawakal, naon ari tafwid, naon ari sabar, naon ari ridho, naon ari juhud, naon ari tobat. Ke ditarifan satu persatu. Nyata anu kagenepna teh kawajiban jelema anu geus ngucapkeun kalimat la ilaha illallah boga kawajiban jihad di mana-mana geus aya instruksi ti pemerintah setempat ti imam teh. Nyata jihad di dieu nyata perang dina ngabela agama Allah. Perang dina ngabela agama Allah, lain perang ngabela politik, lain perang ngabela negara, lain perang ngabelaan diri pribadi lain. Tapi nyata perang di dia adalah perang dina ngabelaan agama Allah. Tak iya perang disebutkan ayeuna perang fisik gitulah. Perang fisik anu make pedang, anu make pedog demi ngabelaan agama Allah. Li ilai kalimatillah rek ayeuna meninggikan agama Allah. Tuluy mun ayeuna make bedila sagala eta teh disebutna dina agama mah jihadul asghar nu kitu teh. Jihad kecil-kecilan. Jihad kecil-kecilan. Nah, ai jihad akbarna gede-gedeanana anu mana ieu teh? Jihad perang anu besar-besaranana anu mana? Nyata perang besar mah mujahadatun nafsi. Mujahadatun nafsi. Aya jelema teh ayeuna mun teu make gelutna ceuk paribasana tara eleh. Gelutna ayeuna mun tara eleh. Musing ayeuna jelema sakumaha ayeuna mun teu majago tara ayeuna mun teu ngelahi. Di bawah ayeuna mun tamat tarawih jelema anu jauh ke jauh kitu ngelahi atawa salat 100 rakaat kitu. Atawa ayeuna mun teu diajak ngaji we ngajeng jahit. Jala ayeuna mun teu makaol we gara sok ayeuna mun ari ayeuna ngaran gelut. Ngamatak ayeuna mun teu perang ngerti. Perang ayeuna mun anu besar-besaran nafsi. Gara ayeuna tetep ngaji nya ayeuna ada lain ayeuna nyinir lain naon da ieu mah geus karasa geus ka asa eueuh tangan pangawasa nya ieu teh leuleus teh kana hujan lain kana hujan da ayeuna mun teu hujan wanikeun dengan ieu leuleus leuleus naon ya leuleus sandar leuleus naon leuleus ayeuna ucan sare geus ayeuna mun teu masak leuleus naon ya leuleus teu boga duit da boga ayeuna mun teu duit teh leuleus teh ayeuna mun teu efek teh ayeuna dilumpangkeun teh teu ngajengkang ini enggak bisa nafsu meureunna lamun kitu mah ayeuna dilumpangkeun jengkang kitu nya diusahakan dilumpangkeun teh teu ngajengkang tapi ayeuna kadi tapi kan maka ya cuma kudu dihanakeun kitu lamun geus ayeuna mun teu mukti jelas-jelas utama nafsu kawas aya utama alasan rek ayeuna mun tama tunuh teh gitu tunuhnyaan gitu tunuhnyaan nya kitu ayeuna mah asongan heula nu beureum saeutik kitu tah amun jengon tah bohong tunuh ayeuna mun teh kitu wah kan mesti diasam-asam dahareun diasam-asam ayeuna mun teh turun jangan aturunya ayeuna nap pat sering gitu gerak nah teh kurang baledogan duit kerja tuh nya seueur tuh ayeuna mah dialugan duit teh gereja tak buyang namun tasapali kena alatan nyanyal gitu ya buyang ge ngewe malah artos teu buyang ge gapol ka mana oge buyang
Well, jadi gitu pakai gitu pakai ayeuna tuh hari atau teman-teman tuh sawer heula sawer mah ayeuna mun teu moal aya nunutan nya sawer kalayak deui ngaji deui tah. Jadi dari murabbi mursid anu asli mah bisa kitu ka jamaah teh. Bisa naon bisa nangeuy jamaah. Bisa nangeuy jamaah anu ayeuna mun teu bisa hasil tujuan gitu. Ngarah jelema ngarti, ngarah jelema ayeuna paham, ngarah jelema ayeuna mun teu mobeun taatina hatena. Da mursid mah kitu mursid mah. Kaya namun tama diakur jeung pikir wah bid'ah moal nyambung. Ieu ayeuna mun tama atikan mursid lamun ayeuna mun tama digabungkeun jeung pikir moal nyambung. Nyambung. Da mursid mah ayeuna mun tama neangan taktik jeung politik kumaha nyata hasil tujuan anu positif gitu. Lamun ayeuna mun kana pikikeun letak loba teu nyambung tah. Loba teu nyambung. Di kana pikikeun mah. Kana pikikeun mah gerak salat ayeuna 100 rakaat, salat saban. Wah, bid'ah kana rakaatan gitu. Padahal mah ayeuna mun tama lamun ayeuna cakalang tong ayeuna salat saban. Salat mutlak pecahkan nu teu bid'ah we lah salat ayeuna mutlak. Ujung-ujung nama bidah teuing horeah mesak boro-boro 100 rakaat. Oke bulan Ramadan meh-mehan gitu. Abu ya mah kitu nyalikeun teh ari keduk sok didalilan. Ari keduk aliran dari kedul lamun rek nya eta nu bid'ah salat ayeuna sunat rajab bid'ah pan kitu na patul kabeh ngapik-ngapik ge kitu salat ayeuna khair ayeuna 100 rakaat ayeuna muntanon bid'ah salat itu bid'ah salat ieu bid'ah salat ayeuna itu bid'ah mecakan ayeuna nu teu bid'ah ayeuna mah salat ayeuna munta mutlak we kitu nu teu kait-kait ka nya hoream ujung-ujung nama horeame ujung-ujung nama. Jadi jihad anu besar-besaran mah nyaeta mujahadatun nafsi merangan kamu. Ai teh kamu teh di mana-mana dibawa alus, di mana-mana dibawa bener, di mana-mana dibawa hade, di mana-mana dibawa anu matak digajar, di mana-mana dibawa takwa ka Rasul eta perwatakna nafsu gitu. Ayeuna mun tama ieu aya ketaatan anu mana aya bau resep pariksa. Di mana-mana ayeuna mun tama aya ketaatan, aya ibadah. Aya pagawean ibadah. Anu ieu ibadah teh abdi mah resep tah. Kudu dipertanyakeun. Coba moal naon? Moal ayeuna mun terasap kana ibadah mah wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Geus tabiatan nafsu mah ammaratun bisu. Nyata amarah teh nafsu amarah teh. Nafsu ayeuna mah amarah teh. Tah kitu. Kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam ngadawuna ma ubarri'u nafsi. Kaum itu bebas, itu bisa bebas nurani mah nafsu mah wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu. Apakah teu aya nuranina kitu ayeuna Kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam ketika ayeuna pertama digoda ku Siti Jawa nya aya atuh da normal. Oh, atuh ayeuna mun tama putri pejabat atuh ayeuna nya wanita karir kabaya gelis namanya pernah gitu Kanjeng Nabi wa batti'un inna nafsa la ammaratun illa ma rahima rabbi. Nah ayeuna mun tadi maksum teh we dirahmat jaga Allah taala.
qalu at-tafakkulu wallahu a'lam bissawab.